Kunaon Gowarsa Gowarsi jeung Anjani jadi monyet. Wargi sadaya ari Gowarsa Gowarsi teh nya Subali jeung Sugriwa. Bungsuna Dewi Anjani. Apan tiluanana teh jadi monyet. Ceuk caritana kieu. Ari zaman baheula di Kiskenda asup ka wilayah Alengkadirja aya resi ngaranna Gotama meunang hadiah ti kahyangan nyatana Dewi Indradi. Ari Resi Gotama teh geus aki-aki, geus kolot. Ya. Tapi kusabab hadiahna teh widadari nya tuluy boga anak. 3 anakna teh. Kahiji Gowarsa lalaki, kadua Gowarsi lalaki, nu katilu Anjani awewe. Kasep mun lalaki awewe nya geulis. Bubuhan indungna widadari teh pan. Ngan tuluyna geuning dina lalakon ieu teh aya anu disebut naon nya lamun zaman ayeuna mah meureun salingkuh kitu tah. Tah ieu teh Dewi Indradi teh horenganan tadina teh kabogohna Dewa Surya. Barang tuluy dikawinkeun ka Gowarsa minangka hadiah ti para dewa ka Gotama gitu, Resi Gotama atuh nya pegat asmara teh nya. Kasambung deui nalika Resi Gotamana loba kasibukan laat bae poho ka pamajikan nya. Ari barudakna atuh beuki lila beuki gede. Tah hiji waktu mah lamun keur Dewa Surya hayang nepungan Indradi teh supaya henteu kaganggu